kurang mah hirup siga nu teu butuh ku Allah. Jarang barang penta ka Allah. Assalamualaikum gajleng leungit eueuh. Butuh teu ku Allah. Lamun butuh menta ka Allah tiap ada salat. Boro-boro menta sorangan dipamentakeun ku imam di masjid meni hese dengan peserta amin. Bener susah. Padahal Allah teh bosan dipenta ku urang, bener teh? Sing rajin barang penta ka Allah. Nu boga Mekah Madinah Allah lain jelema beunghar, maaf. Bener teh? Buktina teh saeutik jelema beunghar teh nasib-nasib. Teh saeutik kajadian jelema lieu eueuh ragam teh aya dahar isuk teh sore ceuk paribasana, loba anu geus bisa nasib haji umroh ti mana bae jalan rezekina ku Allah digampangkeun. Nu penting ulah putus asa tina rahmatna Gusti Allah, eta nu penting mah. Tatangga kuring salaki pamajikan bisa jadi haji ayeuna 2017 bisa nasib. Cek kuring hebat kan ngajual sawah jeung ongkos teu boga sawah Kang Haji, ngajual kebon teu boga eta ongkos dua anjing seuceut di mana eta. Alhamdulillah syariatna boga budak awewe hiji-hijina dikawin ku aki-aki. Dengekeun heula tuh. Dikawin ku aki, coreng aki-akina bos limbah. Beunghar. Jadi diberangkatkeun ta indung bapana geus jadi haji, nasibna nu mahal. Da cek batur mah moal mungkin bisa berangkat di mana atuh ongkosna, tapi pikeun Allah mah gampileun mere nasibna. Benar. Hayang ka ditu hayang. Pikeun budak aki-aki. Mumpung loba ieu. Kalau ka henteu anak sia rusak. Sing rajin minta ka Gusti Allah jalan rezeki nanti mana bae sing digampangkeun, amin. Komo bari pentana rajin tengah penting batur sarare tibra urang mah udang curhat we jeung Allah. Hebat tengah penting barang penta ka Allah. Kosok bapak udang lalaki mah jarang, awewe bener yakin bener Bu. Pang rajin udang tengah penting awewe ka mana Ibu? Ka cai dicai ngadon kieu geus kieu jorok ngisang cebok mesti sare deui pengen aing ngaliwat barauhan seuh orang ngisang si bener ngomong nggak si bener udang tengah penting kacai dicai ngadon ki geus ki ngisang geus ngisang calana pake deui masya Allah hari urang deui tara ngisang tara make calana ya amit-amit sing bener aing ngobrol teh make deui calana geus make calana lempang ka kamar isar ke SDWC geus teu bener bawa ngobrolna awewe ya geus teu kecil dah udang tengah penting wudu amparkeun sajadah di tengah imah atau di kamar salat 2 rakaat minta ka Allah curhat tong putus asa tina rahmatna Gusti Allah. Padahal resikona nyawa eta makanya rek nganterkeun ka Mekah sedihna mirip asa rek ditinggalkeun ku nu maot bener teh. So kayak nu rek ka Mekah make pakaian bodas-bodas nu maot. Bodas kain kapan? Nu rek ka Mekah di dalatangan halal bihalal nu maot. Di datangan dilayat bener teh. Nu rek ka Mekah diceungceurikan nu maot. Diceungceurikan. Nu rek ka Mekah dialanteurkeun nu maot. Dianteurkeun. Nu rek ka Mekah naik pesawat nu maot. Naik pasaran, dari ke pesawat pribadi na, pasaran Airlines. Lari ke Mekah, naik pesawat nu nganterkeun maot. Naik pasar, nu nganterkeun ka Mekah, teu milu naik pesawat, datu daftar ka Mekahna. Nu nganterkeun mayit, milu naik pasaran. Henteu dasar ieu na. Sok teu percaya. Da eta mah pesawat paling seram di dunia adalah pasaran. Ulah luah ya sieun. Terpercaya coba isukan. Aya ustad liwat rejeng gotong paksa asukeun ka pasaran. Bejat pasaran dileyak ustad. Sieun ustad ge naik eta mah. Sabab pasaran kategori kendaraan paling seram di dunia. Bukti nu kahiji nu hirup teu aya naik. Nu kadua pasaran serem. Bukti nu kadua nu pernah naik pasaran can pernah gagal. Maot wae. Maka ulah cek. Nu katilu pasaran serem. Bukti nu katilu nu pernah naik pasaran teu kabejakeun balik deui ka imahna. Sabab turun tina pasaran langsung mebes kana liang. Liang naon? Liang kubur, liang lahat. Makana atuh we ulah kajongjonan teh bisa teh hirup nepi ka mung sujud ka Allah. Pan urang mah hirup teh jauh ti liang. Teh jauh ti liang. Da urang mah ka mana-mana mah bawa. Da buktina dina awak urang mah loba. Make ka Allah nu ngahiupkeun urang syariatna urang bijil tina. Ya.
banting tulang bapak-bapak neangan duit kan itu kadir tapi korban sholat, korban ngaji, korban ibadah syariatna ngabelaan. Astagfirullahaladzim bebeakan urang Ajroil datang ngejemput urang maut karena atuh asup deui kana bahkan bapak-bapak balik ngaji di dieu ke penting di imah rek neangan yang panto imah kira ku salah kieu ceu balik ka imah naik kenteng rek nanaonna. Jadi kesimpulanana dari liang untuk liang menuju liang.